Kangjeng Rasul tetras bobo kana lahunan Siti Aisyah bari ditingali ku Sayyidatuna Aisyah. Kangjeng Rasul anu rupina kasep luar biasa. Ibu pernah ngalahun salaki. La ilaha illallah. Atuh kudu ari hoyongan tapi ai alimun mah teu dipaksa para sepuh. Nepi ka salaki urang ke di tengah imah didudut sia ka dieu. Hees di dieu ye, kudu hees di dieu. Atuh ari alimun ulah dipaksakeun. Kangjeng Rasul teh bobo dina paha dina lahunan Sayyidah Aisyah mastakana. Teras diteuteung ku Sayyidatu Aisyah nu janten bojona, ternyata Kangjeng Rasul anu bercahaya, Kangjeng Rasul anu kasepna luar biasa. Munasabah Kangjeng Rasul kasepna sabab lir ibarat ayeuna hiji samangka dibelah sabelah kakasepan dipasihkeun ka Kangjeng Rasul anu sabelah deui dibagi dua berarti jadi dua parapat. Saparapat dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam, saparapat deui dibagikeun sarereaan nu matak untung suga mulia mah aya irungan ge. Saparapat sarereaan atuh Kangjeng Rasul ditetep kuno jantan bojona geni ieu anu kalintang kasepna luar biasa.